Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampun sampurasun rampes. Kumaha barudak daraman? Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dinten ayeuna urang pedar materi salajengna nyaeta dongeng sasakala. Nyaeta materi nu aya dina KD 3.5 pangajaran basa Sunda kelas 7. Barudak, hayu urang titenan heula tujuan pengajaran dinten ayeuna. Di akhir pengajaran diharapkeun siswa bisa maca wacana dongeng sasakala kalawan bener. 2. Siswa bisa medar ajen artikan dina dongeng saluyu jeung eusina. 3. Siswa bisa mahamkeun dongeng sasakala kalawan bener. Siswa bisa ngajembaran dongeng sasakala saluyu jeung eusina. Nu terakhir, siswa bisa ngaidentifikasi kecap-kecap nu aya dina dongeng sasakala. Barudak, saha anu osok ngadangukeun dongeng? Boh didongengkeun ku apa atanapi emak? Pamikantos pasti hidup teu bireuk deui naon dongeng teh. Sateu acana dipedar materi dongeng urang dangukeun heula dongeng sasakala Situ Talaga Bagendit. Sabot ngadangukeun hidup bari tiasa ninggal teksna dina buku paket rancage kelas 7 halaman 58. Mangga wilujeng ngadangukeun. Di wewengkon Garut aya talaga nu ngaranna kawentar kemana-mana. Nyaeta Talaga Bagendit. Kacida kajojona teh. Saban poe Ahad atawa poe Pakanci ramena teh luar biasa. Cek sasakala nama eta Talaga Bagendit teh asal muasalna kieu. Baheula geus ribuan taun katukang aya hiji randa beunghar katelah Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna da ngaranna sabenerna mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumed atawa koretna. Malah sifat koretna teh geus kasohor ka mana-mana. Salianti pakacar-pakacar nama tara aya nular sup ka imahna. Estuning lain bebasan eta mah hirup nyorangan teh. Kajabati teu aya nu ngawawuhan, Nyi Endit teh memang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang teu warga, hirupna teh estuning nunggelis. Turug-turug ngahaja mencilkeun maneh. Ngababakan di tengah pasawahan nu upluk aplak. Maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan dasieun kasoro tea. Teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat. Kasawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari sarengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tetangga. Popolahna sagala kusorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur nu mantuan ngaku tuluy diondang ngariung tumpeng. Keur meujeuhna bala kecrakan solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Nyapok aki-aki waleh yen teu kawawa ku lapar sugan aya sih piwelas. Ana gantawang teh Nyi Endit beut nyarekan. Nyeklek-nyeklekeun pajarkeun teh taya ka era teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki dititah nyingkah cintekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Indit bari jumarigjeg bangun tenangan. Memeh Indit manehna ngomong kieu, sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng pasti aya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Sarengsena bala kecrakan nu dalahar tuluy amitan rek baralik. Kakarage pating laleos. Rogreg ngarandeg sabab aya nu tinggaran. Caah! Caah! Cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai ngan leb bae pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna, jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu, niat rek nyingkirkeun cai, barang kaluar ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut tinggaruling ka lebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh laput.
Nyi Endit angkleng-angklengan. Bari satungtung bisa mah teu weleh sasambat minta tulung. Tapi henteu kungsi lila jep buai cempe. Si horeng geus ti kerelep, imahna ge geus teu tembong. Sumawona sawahna nu upluk-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus salin rupa jadi talaga. Anu nepi ka ayeuna katelah Talaga Bagendit tea. Diropea tina dongeng-dongeng sasakala tilu R. Saca Dibrata 1868 kaca 11 dugi ka 14. Kumaha barudak dongengna rame teu? Rame pisannya. Tah, sangkan leuwih paham kana eusi dongeng, pek jawab ku hideuk pananyana. Hiji, saha palaku utamana jeung palaku panambahna. 2. Kumaha watek atawa karakter palaku dina eta dongeng, jentrekeun sarta cutat kalimah anu nuduhkeun karakter palakuna. Katilu, kumaha pamanggih hideuk kana kalakuan palaku dina dongeng tadi, jentrekeun. Kaopat, di mana kajadianana eta dongeng teh. Kalima, kira-kira iraha kajadianana, jentrekeun alasanana. Kagenep, jieun runtuyan kajadian dina eta dongeng. Katujuh, naon amanat anu ditepikeun ku pangarang dina eta dongeng. Kadalapan, perasaan naon anu timbul dina diri hideuk basa ngabadungan kalakuan Nyi Endit. Salapan, kumaha perasaan hideuk ka tokoh aki-aki. 10, ajen atikan naon nu aya dina eta dongeng. Barudak, sabada ngadengekeun dongeng tadi tangtu hideuk geus bisa ngajen saha anu bageur jeung saha anu jahat. Dina eta dongeng kumaha dicaritakeun kalakuan Nyi Endit anu teu daek tutulung ka papada jalma. Cacakan anu menta tulungna aki-aki geus kolot sarta kalaparan. Bari jeung manehna oge tos panen loba, pare loba, dahareun loba, angger bae teu daekeun nulungan. Nepi ka akhirna manehna meunang wawales. Sagala harta kakayaan anu dipaka agul bea kakeueum ku caah. Malah nepi ka nyawana oge teu katulungan. Tah kalakuan kitu Nyi Endit anu kitu teh pieunteugeun keur urang. Ari anu dimaksud pieunteugeun teh kalakuan anu goreng anu ulah diturutan. Eunteung teh dina basa Indonesiana cermin. Jadi pieunteugeun teh eukeur ngaca. Sangkan urang ulah nurutan kalakuan goreng. Sakabeh kalakuan hade bakal menang ganjaran. Dina dongeng teh sok aya pieunteugeun, sok aya oge picontoeun. Tah anu disebut pincontoeun mah kalakuan hade anu kudu diturutan. Lantaran bakal mawa kahadean boh keur dina dirina sorangan boh keur batur. Dina dongeng tadi teu kacaritakeun tokoh anu bisa dijadikeun picontoeun keur urang. Tah ajen-ajen kahadean anu aya dina dongeng saperti kitu teh disebutna ajen atikan atanapi moral. Dongeng teh ngan lain sakadar hiburan barudak, tapi oge jadi bahan atanapi alat pikeun nepikeun atikan. Barudak ku zaman kiwari kabiasaan ngadongeng ayeuna mah kasilep ku aranteng main gadget. Khususna anu cicing di Tatar Sunda loba anu teu wanoh-wanoh acan kana dongeng. Ku kituna urang diajar pikeun ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep kana sastra Sunda, utamana kana dongeng. Naon atuh dongeng teh? Dongeng teh nyaeta carita anu teu asup akal jeung teu bener-bener kajadian. Biasana osok nyaritakeun kajadian-kajadian zaman baheula. Barudak dongeng teh miboga unsur-unsurna nyaeta hiji, tema nyaeta ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongeng. Anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreunge sabada maca atawa ngadengekeun dongeng. Kadua, galur atanapi plot. Galur atawa osok disebut oge jalan carita atawa runtuyan carita. Kajadianana anu sambung sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeureun carita. Galur dihartikeun ku pangarang ti mimiti nepi ka pungkasan jalan carita. Galur
bisa dibagi jadi 3 rupa, nyaeta galur maju, galur mundur, jeung galur campuran. Galur maju nyaeta carita disajikan secara urut nyaeta ti mimiti nepi ka akhir carita. Galur mundur nyaeta carita disajikan henteu secara urut. Biasana carita dimimitian tina bagian konflik nepi ka akhir. Nu terakhir galur campuran nyaeta biasana carita disajikan secara urut. Tapi ngadak-ngadak dina hiji titik carita mundur ka tukang pikeun mere gambaran hiji carita. Sanggeus kitu caritana maju deui. Anu salajengna nyaeta tokoh. Tokoh carita atawa palaku nyaeta jalma atawa pihak anu ngalalakon dina hiji carita. Anu salajengna aya latar. Latar atanapi setting nyaeta waktu jeung tempat kajadian hiji carita dongeng. Anu salajengna aya amanat. Amanat nyaeta pesen pangarang nu hayang ditepikeun ka pamaca. Umumna amanat dina dongeng mah tara nembrak, tapi karasa sanggeus rengse maca atawa ngadengekeun hiji carita nu sagemlengna. Barudak kalungguhan dongeng kacida penting pikeun masyarakat anu masih keneh pageuh nyakel pageuh tradisi. Tapi mun seug dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo barudak cengeng hungkul. Tapi ngabogaan tujuan sejen, lamun ditetelakeun mah nyaeta miboga fungsi. Hiji, ngarah anak incu urang nyaho kana turunan. 2, ngarah anak incu urang nyaho kana panca kaki. 3, ngarah anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat. 4, ngarah anak incu urang nyaho kaayaan lemburna, boh kaayaan alamna, boh kaayaan tali parantina. 5, ngarah anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bakal hirupna. 6, ngarah pagawean berat karasa leuwih hampang. Barudak dumasar kana eusina dongeng teh dibagi jadi 6 golongan. Nyaeta hiji, dongeng sasatoan atanapi pabel. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Upamana bae bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran. Contona dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Atanapi dongeng sakadang maung jeung singa. Jeung aya oge sakadang peucang jeung buaya. Kadua, dongeng sasakala atawa sok disebut oge legenda. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contoh dongengna sasakala situ bagendit, siga nu tadi didongengkeun. Sasakala talaga warna, sasakala gunung tangkuban perahu, sasakala hayam kongkorongok subuh, sasakala kuya ngagandong imah. Salajengna dongeng babad atanapi sage, nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah teh, upamana tempat jeung kajadianana aya dina sajarah, tapi palaku-palaku jeung eusi caritana ukur karangan henteu aya di kieuna. Bisa oge palakuna aya dina sajarah, tapi kajadian jeung eusi caritana ukur karangan. Upamana dongeng Kian Santang, dongeng Syekh Abdul Muhyi, sareng dongeng Prabu Siliwangi. Kaopat, dongeng jelema biasa nyaeta parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Contoh dongeng parabel anu kamasur dina sastra Sunda nyaeta dongeng Si Kabayan. Salajengna dongeng mite, nyaeta carita tradisional anu palakuna makhluk supernatural kalawan make latar tempat suci sarta latar waktu zaman purba. Anu kagenep dongeng pamuk, nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian hiji jalma sarta biasana aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah. Tah kitu barudak pedaran perkawis dongeng, kumaha tos tiasa kapahami materi dongeng sasakala nu utamina mah? Tah pancen ayeuna hideep pilari dongeng nu aya di internet, pek dongengkeun deui make basa hideep. Ti awal nepikeun ka akhir. Dongengna bebas, rek dongeng fabel, dongeng sasakala, dongeng babad, dongeng parabel, dongeng mite, atanapi dongeng pamuk. Barudak
Tekaraos tos aya di panghujung waktos, hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.